Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang dodongingan dewa sareng Pierre Bados Mang Opan ti Mekarwangi Media Channel. Bumper heula kedap. Please like and subscribe Mekarwangi Media Channel. Kacaritakeun aya awewe nu keur bobogohan meureun kitu nya. Zaman budak ayeuna meureun kitu cenah Ai ceuk lalakina teh. Cenah ai leres bogoh ka Neng gitu cek awewena teh. Ai ceuk lalakina teh tuh atunya nya tuh Neng cenah. Buktina naon? Ceuk si awewe eta teh. Yeuh Neng cek lalakina teh. Sok sanajan laut ngaplak luas sababaraha meter jauhna. Rela Neng pikeun ngojay demi cita-cita jeung nuju ka Neng cenah anjir. Nya terus cenah cek awewena teh kitu Ai ceuk lalakina teh kieu pokna teh deui. Ieu sanajan ribuan gunung ngahalangan urang ku mah Neng rek ditaekan cenah. Waduh wara jasa. Bener cenah cek awewena teh nya Neng cenah. Ieu sok sanajan dikuriling seuneu Neng rela Neng noroboskan eta seuneu demi Neng cenah anjir. Ai ceuk awewena teh nah kamari teu datang cenah hujan gerimis Neng tuh balik. Aduh kacaritakeun ieu dongeng saterasna aya obrolan tilu lalaki bodoh. Aduh. Kacaritakeun salaki nu kahiji urang mah keder cenah euy ku kalakuan pamajikan urang. Naonnya cenah kitu kan reang. Manehna teh padahal teu boga PCD boro-boro TV. Boro-boro PCD TV kina ge teu boga. Ieu mah der hayang meuli kaset PCD cenah Ai ceuk nu salaki nu kadua teh komo pamajikan urang mah leuwih aneh pisan. Manehna ngadat hayang tabung gas cenah. Padahal komporna ge teu boga masih make kompor minyak tanah keneh cenah Aduh. Di dinya mah cenah ceuk nu suliki nu katilu teh teu sabaraha kaanehanna mah. Kamari pamajikan urang cenah eta rek dinas kaluar kota. Mawa kondom, mawa alat kontrasepsi cenah kalobak kitu. Apa dumuk salakina ge di imah cenah dasar laki bodoh. Aduh astagfirullahaladzim. Urang saterasna deui ngadongeng deui. Ieu carita panganten anyar. Kacaritakeun aya hiji panganten meureun dua urang panganten kitu nu anyar kawin. Kabeneran teh salakina teh nya teu boga pisan teu boga kacida gitulah. Ai indungna teh hayang mangmeulikeun calana jero anyar ka si lalaki eta teh cenah. Ku eueuh-eueuhna akhirna dipangaputkeun tina kaurut karung tarigu cenah. Akhirna ngrangaran panganten mulu malam pertama cenah kitu Ai awewena teh jol-jol ngalepak we tuluy. Sabab naon dina calanana aya tulisan berat bersih 25 kilo. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tos sakitu heula dongengna urang dilajengkeun deui kana dongeng-dongeng salajengna. Hatur nuhun anu parantos nonton. Teu kenging hilap bantos subscribe sareng like na Mekarwangi Media Channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Please like and subscribe Mekarwangi Media Channel.